Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana kelompok orang presentasikan hasil laporan kegiatan Maulid Nabi di SMKN 1. SMKN hiji. Tepangkeun asa abdi Rosidana Hidayah. Tepangkeun asa abdi Ismaya. Tepangkeun Nabi Abdi Muhammad Muhammad. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Chandra Nurrahman. Tepangkeun wasta abdi Suci. Tepangkeun Nabi Abdi langsung wae nu kahiji teh aya berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana anu atos sumping dina acara pembukaan ieu kanggo ngabahas peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaku abdi panyugian penyelenggara kagiatan, abdi bade nyuguhkeun rangkaian acarana. Dina ayana acara ieu urang tiasa leuwih caket kana keagamaan, leuwih caket ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah anu sahabat, waktu jeung tempat acara Maulid Nabi teh bade diselenggarakeun di Sabtu, Kaping 22 tahun anu mana tempatna di sekolah nyaeta SMKN Tinggi Tasikmalaya. Saterasna pamilon atau peserta. Pamilon anu ngidang dina ieu kagiatan teh nyaeta hiji seluruh siswa SMK Negeri 1 Tasikmalaya, 2 pengajar SMK Negeri 1 Tasikmalaya, 3 tamu undangan ti yayasan. Paupatna warageun. Dana anu diperyogi teh saanggeum 5.600.000 anu dimana sadaya rerencangan kedah jangan panyalur sumbangan kanggo nyana ieu kagiatan. Setiap siswa kedah bayar saikhlasna kanggo kagiatan ieu. Artosna teh kedah kaperyogian sapertos nyewa panggung, dekor sapertos tenda, kursi, besek makanan, teras oge kanggo santunan anak yatim anu di yayasan. Kanggo hadiah lomba-lomba nu di mana lombana aya lomba ngademan, qasidah, sholawatan sareng sajabana. Di handap ieu aya data kaperyogian. Dan anu katarima 5.600.000. Dan anu kaluar 600.000 kanggo nyewa panggung, terus teras 100.000 kangge dekorasi, 800.000 kangge konsumsi atau lauk, 3 juta kanggo santunan anak yatim, 1.100.000